sadaya wilujeng tepanggang sareng acara matu dongeng enteng pangbeberahna. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng katunda carios nyambung judulna Padepokan Sebaraga. Ieu dongeng para mitra karangan Rayi Salira. Ayeuna teh para mitra nincak bagian ke-58. Ayeuna bandara nuju mayunan Imas Prihatin. Si orang Imas Prihatin teh nyamar para mitra menyamur janten permana. Emang para mitra permana cenah para wargi sadaya pameget namung katinggalina teh meni jangkung alit pameget teh para wargi si horeng si mana horeng eta teh Imas Prihatin. Mangga urang teraski. Bandara beuki nafsu lantaran asa ditangtang ku pantar awewe, turut asa dianggap remeh ku Imas Prihatin. Ade Imas, dewek moal aral subaha lamun menang mangkuru paragat nyawa ku Andika. Geura bukikeun sia Imas. Cek bandara mureleng ka Imas Prihatin. Memang eta tujuanna kami ka dieu ge bising teh nyaho sia bandara? Yeuh neneangan geus tiba heula mula. Sanajan anjeun geus kasohor gagah sakti madraguna. Pikeun kaula moal gimir nying haripan kasaktian anjeun bandara. Cik Imas. Kawasna nafsu bandara luar biasa nguhudagna. Tacan cacap Imas Prihatin cumarita bandara geus meta. Kalawan dina gerakan kacidakilatna turta teu bisa katuturkeun ku mata. Bandara luncat bari jeung nyepak cangkeng Imas Prihatin. Ngan untung lantaran Imas Prihatin lain awewe sambarangan. Dirina cukup mibanda pangarti nu lumayan luhungna, turta moal bisa gampang dirubuhkeun kitu bae. Cenah juralit Imas Prihatin ngagajeleng ka sisi, bari jeung ngajuralit sagala rupa nyingkahan serangan bandara. Puguh serangan bandara teh teu bebeunangan, tapi dabubuhan bandara lain jawara sakatiga. Sakilat muterkeun awakna bari jeung pereup nyalemer ngancam beungeut Imas Prihatin. Imas Prihatin cukup rikat oge. Dirina ngageserkeun suku kenca ka kenca, bari jeung leungeunna dipake nakis pereup bandara. Meh bareng jeung eta gerakan Imas Prihatin marik nyerang ka bandara. Pereupna nyaleber ngancam dada bandara anu lowong tina penjagaan. Tapi dabubuhan bandara linghas, sakilat dirina mundur salengkah, bari nakis pereup Imas Prihatin. Satuluyna disusul ku gerakan suku nu tadi mundur, tuluy diangkat dipake ngahanca cangkeng Imas Prihatin. Cepet cangkeng Imas Prihatin kabenangan ku suku bandara. Bangkieung Imas Prihatin ngabangkieung bari jeung ngagero. Ru Imas Prihatin namru niban lemah, tapi teu lila gancang hudang deui bari jeung panon mureleng ka bandara. Prabuda ngan saukur ngalalajuanan eta tarung ukur ngarenghap basa nempo Imas Prihatin rubuh. Tapi najan kitu, dirina tacan gerak pikeun ngalayanan bandara lantaran pamikirna rehayang nyaho heula nepi ka mana tahapan pangarti Imas Prihatin nu sabenerna. Teu kaliwat mangso ieu oge sarua dirina ngarasa hariwang ku kasalametan Imas Prihatin. Hayang harita ge para mitra, atuh hayang nulungan tapi da dirina mikir dua kali ari kudu ngalawan bandara mah. Baheula ge bandara luhur pangartina sok komo kiwari. Nu sasatna cenah para mitra geus nyangking sagemrengna elmu wangun pupuh. Jeleng Imas Prihatin ngagajeleng deui ka hareupeun bandara. Wani kene anjeun ning hareupan kami Imas, ceuk bandara. Bangun nganggap remeh kana pangarti Imas Prihatin. Unyuk sia bandara? Kami moal pati-pati daek mileuweungan. Lamun memang teu ngabogaan pangarti nu cukup pikeun nyangkalak Andika deuleu bandara, ceuk Imas Prihatin. Mugi nafsu lantaran asa dihina basa ku bandara. Akhirna mader tarung antara bandara jeung Imas Prihatin. Imas Prihatin cukup rikat jeung bisa ngalayanan atuh pangarti bandara. Da memang Imas Prihatin cukup boga kasakten. Tapi da puguh lantaran Imas Prihatin kasebut jiwa wanita. Turta dina pangartina sahandapeun bandara, komo ayeuna bandara leuwih luhur pangartina. Teu matak aneh para mitra. Matak aneh lamun teh ama Imas Prihatin kadesek ku bandara. Sababaraha kali Imas Prihatin kabenangan ku serangan bandara. Nempo hal kitu pramuda teu ngantep. Jeleng pramuda ngagajeleng ka pakalangan kalawan pok cumarita ditujukeun ka Imas Prihatin. Imas mundur keun
ieu bagirakan ceuk Bandara. Imas prihatin nu memang geus eleh jajaten ku Bandara tibang tinurut kana kahayang Pramuda. Najan hatena kekejotan hayang nyangkalak Bandara ku leungeunna sorangan, tapi da kabuktianana yen pangarti dirina aya di sahanapeun Bandara nu rek diarahna. Imas prihatin tuluy kasisi. Sanggeus Imas prihatin kasisi pok Pramuda cumarita. Harita teh Pramuda cumarita ditujukeun ka Bandara. Bandara, anjeun memang lain pitandingan awewe samode Imas prihatin, tapi ieu kaula pilawanan Andika. Ayo maju Bandara, urang tuluykeun hancat hadi deuleu, ceuk Pramuda bari mencrong ka Bandara. Pramuda. Nah hasil lain teh wani keneh pikeun ngarepan ka sakte dewek. Nah teu inget yen 2 kali ilaing ngajolor ka dewek ku dewek. 2 kali ilaing eleh jajaten ku dewek. Tapi nah ayeuna make jeung nangtang deui ka dewek. Buah si lain jarek sosoro kojornya. Nyarenkeun nyawa ka deweknya lantaran geus bosen hirup. Cik Bandara nyungkalkeun nafsuna Pramuda. Ituna teh sangkan Pramuda nafsu. Dan memang kiwari Bandara geus bisa nyaho yen pangarti Pramuda mangsa kiwari jauh kacida dibandingkeun jeung pangarti Pramuda mangsa ti heula-heula. Kitu nate dirina sayaga bok bisi Pramuda nyerang dadak-dadakan ka dirina. Nafsu oge sabenerna mah ku ngadenge caritaan Bandara teh lantaran dirina asa dianggap remeh ku Bandara, tapi Pramuda usaha satekah pola sangkan teu ngaberung nafsu lantaran pamikirna lamun dirina dikawasa ku nafsu kana tangtu dirina baris cilaka. Bandara Heula memang 2 kali dewek eleh jajaten ku Andika, tapi kiwari Pramuda lain Pramuda baheula nu bisa dirumuhkeun ku Andika deuleu. Kiwari dewek mibanda pangarti nu cukup pikeun nyangkalak diri Andika. Memang poe ieu anjeun geus waktuna pikeun nyusul bapa anjeun nu geus paeh ku dewek deuleu. Heug Bandara ku dewek dianterkeun ka bapa anjeun. Ai anjeun hayang panggih ayeuna jeung bapa anjeun mah. Ceuk harita teh para mitra sadaya Pramuda ngahaja nyarita kituna teh pamikirna manu sombong kudu disombongan deui. Puguh jadi malik atuh satadina mah Bandara rek mapanas hate Pramuda malah tibali. Dirina jadi panas hate ku ngadenge caritaan Pramuda kitu. Daun ceuli meuni asa disebitan ngadenge kekecapan Pramuda kitu teh haok nyentak. Kunyuk sia Pramuda. Ngaina sia ka aing, rasakeun ieu Pramuda. Si laing tangtu kudu modar ku aing ayeuna keneh, ceuk Bandara. Kituna bari jeung mundur sababaraha lengkah. Sedengkeun Imas prihatin nuluikeun tuluy nyampeurkeun ka Mang Soyi nu keur colohok bengong. Ret ka Imas prihatin nu nyampeurkeun, pok Imas prihatin cumarita. Kunaon Mang Soyi nempokeun wae ka kuring? Pokna bari mesem hek diuk teu jauh ti Mang Soyi. Aduh pun tadi hunceuk Mang oge aya. Mang teh ngaros hemwe dedasu. Sareng teu nyangki ari manawi teh salira teh laras we pamaget asli. Mana horeng geuning salira teh hiji istri geulis. Teu nyangki sakedik pun Mang teh pun dan hunceuk Mang oge. Ceuk Mang Soyi teh ka Imas prihatin bangun hayang sidi. Kana keuretan beungeut Imas prihatin nu memang geulis matak pikaresepeun, geulis matak pikabitain lalaki. Hari kuring teh geulis kitu mah, ceuk Imas prihatin bari neuteup ka Mang Soyi. Aduh, punten yeuh, ceuk Mang oge, aduh, nyaleres atuh Neng, sumuhun, danging mun Mang teh, teu nyangki we sumuhun Neng teh. Nya kumaha saleresna nu mawi Neng, ngarobi salira janten pamaget teh sumuh. Sareng anu saha saleresna ari Neng teh sumuh? Punten suhun ceuk Mang oge, ceuk Mang Soyi. Rumahnya ka Imas prihatin dumasar kana kapanasaran. Imas prihatin rumenghap ngadenge pananya ti Mang Soyi. Geus kitu pok ngajawab kana pananya Mang Soyi. Ari kuring ngaran mah Imas prihatin ti Pasir Konang. Ari pangna kuring mileuweungan sarta ngarobah jadi lalaki. Ngarah kuring teu loba gangguan dina ngawujudkeun karep kuring. Lantaran memang lamun kuring anger ngawujud awewe bakal loba gangguan utamana mah ti kaum lalaki. Nu tantuna engke Mang oge nyaho sorangan kumaha gangguan lalaki ka awewe kitu mah, ceuk Imas prihatin rumenghap bari mencrong ka Mang Soyi.
ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, urang tuna heula nu tarung para wargi, urang ngucaturkeun obrolan antawis Mang Soyi sareng Imas Prihati. Aduh punten sunjuk Mang oge, namun selesnya atuh tujuan neng teh semua. Jika eta lumampah sareng ngarobi salira janten pabaget teh semua. Punten sunjuk Mang oge, cek Mang Soyi bangun beuki panasaran ka Imas Prihatin. Nyigeranya Mang, sabener namanya Mang, Imas Prihatin ngahulang heula sakedeung bangun nginget-nginget heula lalakon kajadian nu kaalaman ku dirina mangsa sakitu waktu nu katukang. Geus kitu pok nyarita deui. Hari kuring jeung Kang Pramuda teh sabenerna mah dikukut jeung dipikanyaah ku saurang sepuh namina Eyang Mingkara nu matuh di Pasir Konang. Kuring duaan kacida dipikanyaahna ku Eyang Mingkara. Teuing naonna jeung sabara waktunya kuring duaan nganjrek di Eyang Mingkara. Nuti harita datang saurang jajaka nu cenah geus teu boga indung bapa. Nya tuluy diaku ku Eyang Mingkara. Nya bandara eta jajaka teh nu satuluyna bandara sarua diajar silat bareng jeung kuring. Akhirna kuring jeung bandara silih pikanyaah jeung silih pikaasih. Jelasna kuring jeung bandara teh bobogohan. Hanya kalma Horeng bandara teh anak saurang penjahat nu ngaran Kirang Aji, nyatana musuh Eyang Mingkara. Bandara sabenerna diutus ku Kirang Aji pikeun malespati ka Eyang Mingkara lantaran akina bandara nu ngaran Ki Murda sungka maot ku Eyang Mingkara. Dina mangsa Eyang Mingkara keur ngajawara keneh. Nu satuluyna kuring jeung Pramuda papisah. Alatan teh tas tarung jeung bandara nu memang leuwih kuat batan kuring duaan. Akhirna kuring guguru ka saurang sepuh nu aya di alas sepereng. Satuluyna kuring ku eta sepuh disina ngaganti wujud jadi wujud lalaki. Kuring tuluy init sabada digemleng ku eta sepuh nu maksudna marek neneangan bandara pikeun malespati. Tah kitu sabenerna Mang, ceuk Imas Prihatin mungkas caritaanana. Mang Soyi ungut-ungutan ngadenge lalakon Imas Prihatin. Ngarasa kataji oge ku lalakon Imas Prihatin. Pok Mang Soyi cumarita, aduh punten sunjek Mang oge neng meniki tu ada lalakon neng teh cung meni matak narik cung, aduh sapros dina dongeng we jamang bet asa aya dina eta we dina dongeng cung kudu ngaros kataji ku kuping lalakon neng teh pamit mah lalakon neng cung alah sun kidunya diwartoskeun ka tukang ngarang dongeng cung pokona mah muhun da eta tangtos we lalakon neng teh dijantenkeun lalakon dongeng ku anjeunna teh nih aduh muhun sae kacida lalakon neng teh muhun dah cumuhun ya kitu teh we ya kitu mah oge jadi pokona mah upami kaleresan cumuhun alah penak sareng tukang ngarang dongeng cobi wawartos ka tukang ngarang dongeng supados engke tiasa disiarkeun di radio punten sunjek Mang oge cika Mang Soyi. Mang mari nyarios teh rupa-rupa teanya. Geus Mang, urang Bandungan tukang Pramuda nu keur tarung jeung si bandara, ceuk Imas Prihatin. Geus kitu mah duanana teu nyarita deui. Tuluy lalajo nu keur tarung ngadu wawesen antara bandara jeung Pramuda. Nu memang sarua ngorana, sarua wawasena jeung sarua kawanina. Si horeng kiwari karek kabuka yen permana teh Imas Prihatin teh nu mangsa ti heula nyaeta manehanana ngajleng kana jungkrang lantaran memang para mitra manehna kahiji nyeri hate kadua rek diroga hala teh para mitra atuh kudu sejen saleresna mah para wargi sadaya saha atuh Haryani nu dikukut ku Aki Wira nu memang lalakona sarua jeung Imas Prihatin. Nah Haryani teh Imas Prihatin teh nu nyamar jadi permana atawa sanes lantaran memang Imas Prihatin nyaritakeun
yen dirina guguru ka urang saurang sepuh. Gacan tangtos kitu nya para mitra. Gacan tangtos yen leres hariani teh Imas prihatin teh. Dina danget ayeuna mah tacan bisa kapaluruh leres henteu yen hariani teh Imas prihatin teh. Da puguh tacan aya buktos anu kiat, nu tangtos kapayuna tiasa kapedar. Ngeunaan ieu hal naha hariani teh Imas prihatin atawa sanes. Mung perkawis eta urang kantunkeun bae heula lantaran masih kene janten Rusia kapanasaran. Ayeuna urang Bandungan heula ka aya nu keur tarung antara Bandara jeung Pramuda nu sarua papada nafsu, sarua papada diamparan ku tegal amarah, sarua papada hayang ngelehkeun musuhna, sarua papada memang para mitra sadaya duanana ge dina kaayaan pinuh ku rasa dendam. Turta pada ngabogaan rasa dendam duanana oge. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Para mitra pamirsa, nuker ngalalajoan nuker tarung teh Simon si horeng si mana horeng. Lain wungkul Imas prihatin jeung Mang Soi, tapi geuning ti beleha ditu teh aya jalma sejen nu sarua keur ngabandungan nu tarung. Aya lian manehna horeng Basun Tama nu sacara teu kahaja dirina manggihan nu keur tarung nyatana Bandara jeung Pramuda. Basun Tama pohara olohok bengong nempo nukir tarung anu memang pada gesit jeung pada lingas. Aingnya ho nukir tarung teh kibana anakna kirang ngaji nu cenah sakti tur tami bana keris empu barada nu sakti. Saurang deui nyatana Pramuda nu kungsi tarung jeung aing teh. Gerentes Basun Tama harita para mitra. Bari anger mencerong ka nukir adu hareupan. Katempo dua nana pada ngaluarkeun pakarang. Bandara nyekel keris sedengkeun Pramuda nyekel kai Binarung. Iya kadala kabenaran pisan nya. Aing yakin yen salah saurang tangtu anu eleh. Di mana aya nu eleh pakarangna ku aing rek direbut. Pikeun ngawujudkeun karep aing ngarurung tur tang ngarebut kakawasan tina tangan si diparangi. Tangtu pamaksudan aing bakal laksana. Gerentesna bari anger lalajo nukir tarung kituna tangtu dina tempat nusuni. Sedengkeun para mitra nukir adu hareupan nyatana Bandara jeung Pramuda memang duanana utama nama bangun embung ngadu kakuatan dina ulin bela diri. Bandara mesat keris empu barada, Pramuda sarua ngaluarkeun kai Binarung tuluy dua tungtungna dicekel ku dua leungeun dipake malang dada. Sakumaha tadi Pramuda silain tantu modar ku pangawasa ieu keris, cek Pramuda bari jeung ngacungkeun keris sakaluhureun sirahna bari cumarita. Nu ngageugeuh ieu keris kaluarkeun hawa panas ancurkeun jalma nu aya hareupeun kaula. Langsung sina ancur sina geheng sina tutung, cek Bandara. Teu lila heab tina keris kaluar hawa panas muru ka Pramuda. Pramuda terobah tina tangtunganana tetep ajeg bari malangkeun kai Binarung dina dadana. Seor hawa panas muru tapi aneh. Hawa panas nu kasedot ku pangawasana kai Binarung. Memang sabenerna kai Binarung teh iwati bisa dipake nyerang musuh ge, bisa dipake nyedot pangawasa musuh sakumaha gedena oge. Atuh para mitra mode ieu ge kitu. Hawa panas kawas disedot ku eta kai. Bandara ambek lantaran Pramuda tetap ajeg dina tangtunganana. Pok cumarita deui. Hei, nu ngageugeuh ieu keris. Coba keluarkeun seuneu sarta serang si Pramuda. Pok. Sewer katempo tina tungtung keris bijila seuneu. Atuh para mitra muru ka Pramuda. Pramuda tetep dirobah tina tangtunganana. Kai Binarung angger malang hareupeun dadana. Seret-seret eta seuneu kawas nu dihakan ku eta kai. Lantaran memeh tepi ke awak Pramuda bet laleungit eta seuneu teh. Puguh we Bandara beuki nafsu. Watu pok marentah deui ka eta keris bari pinuh ku nafsu. Hei nu ngageugeuh ieu keris, kaluarkeun jarum-jarum racun pikeun nyasak si Pramuda.
Nute sabaraha lila tika ti harita sier puluhan jarum racun kaluar tina eta keris. Tur tating belesat muru ka pramuda. Kituna bari pating sariang sorana. I hari Imas prihatin jeung bangsoyi. Pareum nempo eta hal lantaran hariwang. Bisi pramuda eleh jajaten ku bandara. Sokomo basa nempo jarum-jarum racun ting salier muru pramuda teh. Numata kapanon mun tak paur nempona lantaran puluhan sinar beureum kaluar tina eta keris. Nu tantuna teteh jarum racun nu kacida panasna. Sedengkeun pramuda maanger wenagen bari malangkeun ka Binarung hareupeun dadana. Pok pramuda cumarita bari mencerong ka Binarung nu dicekelna. Ya Allah Gusti, ku ngalangkungan ieu karamat anu aya dina ieu Binarung. Mugi Gusti malikeun ieu jarum racun kanuga anu ngaluarkeunana. Ya Allah, la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Gerentas pramuda bari mencerong kana Binarung. Memang pramuda diparengkeun kudu unggul dina eta tarung. Caca pramuda ngadua para mitra. Ai sier jarum-jarum racun nu tadina nyerang ka pramuda. Bet malik muru ka bandara. Puluhan jarum-jarum racun nyerang bandara. Uguh bandara ngarasa riwas celem bandara luluncatan. Nyingkahan jarum-jarum racun nu nyerang ka dirina. Tapi eta jarum bangun hirup tuluy ngudag-ngudag ka bandara. Ari hiji dua mah bisa disingkahan ku bandara teh. Eta jarum racun bisa disingkahan malah anu dikeprak sagala. Tapi bubuhan jarum racun aya puluhna. Akhirna bandara kawalahan. Cerem sababaraha jarum racun keuna kalawan nancem dina awakna. Gero bandara ngagero lantaran eta jarum karasa panas. Da puguh ngaranna ge jarum racun. Tapi eta jarum teh para mitra teu ngantep sakabe jarum racun nyerang ka pramuda. Apunten, nyerang ka bandara. Kabeh ge malik deui ka bandara. Teu nyerang ka pramuda malik deui ka bandara. Tuluy ting talancrem dina awak bandara. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Mitra pamiarsa, kulantaran jarum racun rancep para mitra dina awak bandara. Atuh harita ge bandara ngagubrag bari tuluy gegerungan. Lantaran awakna karasa panas sedengkeun keris empu barada lesot tina tanganna teu jauh tina awakna. Sabada bandara rubuh eta jarum teh terus teuting salier deui. Ukur nu narancep we wungkul dina awak bandara nu keur gegerungan. Pramuda ge mangsoyi jeung Imas prihatin olohok bengong. Tur ngarasa watir ka bandara nu gugulingan bari jeung sakujur awakna pinuh ku jarum racun. Nu sabenerna mah jieunan dirina keneh. Atuh mun disebutkeun teh mah senjata makan tuan eta teh cenah para mitra. Red pramuda ngareret ka Imas prihatin jeung ka mangsoyi nu kabeneran ngareret ka dirina. Red pramuda ka bandara nu gugulingan bari gegerungan. Pramuda tuluy ngalengkah maksudna rek nyamperkeun ka bandara. Sedengkeun Ki Jabud nu mireungeuh eta kajadian, kalawan dina hiji gerakan kacida pisan kilatna, Mbah Suntama loncat nyamer keris empu barada nu ngagoler teu jauh ti bandara nu keur gegerungan. Keris empu barada dicekel kuno, kalawan dina gerakan sakilat Mbah Suntama loncat deui ka sisi bari jeung ngarawel sarangka keris. Dina cangkeng bandara sanggeus beunang majleng Mbah Suntama luncat deui harita teh para mitra tuluy kabur ninggalkeun eta patempatan. Kituna ngarasa bungah ati lantaran geus bisa mibanda keris empu barada jeung sarangkana. Dasar memang mi keburung aing bisa ngabogaan pakarang sakti utang tuna bisa dipake pikeun ngancurkeun si Arya di parangin sarta ngarebut kakawasaanana. Diparangin jagoan kula deui. Kukula rek dihancurkeun. Kula baris datang pikeun mateni Andika diparangin.
cek Basuntama bari lumpat gancang lantaran sieun diudag ku Pramuda. Sedengkeun Pramuda nu mireng hal eta ngadon olohok bengong olohok nemang kadu olohok mata simeutun lantaran nu katempo ukur kalangkang da puguh Basuntama dina gerakan kacida cepetna dina ending nyokot keris dijeng sarangkana. Wakdosna rupina para mitra dugi ka dieu bae heula carios nyambung anu judulna nyaeta Padepokan Sebaraga karangan Rai Salira dina bagian ka 58. Ulah kirang-kirang yang ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae mangga permios.